Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Marsha Firda Octavia dina acara Warta Sunda. Simkuring bari nganyudikeun hiji warta anu aya patalina sareng wargi kabersihan lingkungan di Desa Cintamulya. Dina dinten Minggu kaping 2 Januari 2023 parantos diayakeun gotong royong di Desa Cintamulya. Wargi desa teh ngarasa lingkungan di desa teh salodok. Janten para wargi teh ngademo ka kantor Desa Cintamulya kaping 30 Desember 2022. Kepala Desa Cintamulya teh setuju wargina ngademo sabab kebersihan lingkungan oge kudu dijaga bebarengan. Di antarana lain nyaeta RW 02, 04, 05 jeung 06. Desana tinggal gotong royong sabab daerahna jauh di kantor desa. Tujuanna sangkan kekajadian mencegah langsung anti banjir. Desa Cintamulya teh kaasup dina desa anu raket sareng gunung nyaeta Gunung Lenis. Desa-desa nu lainna nu deukeut di Desa Cintamulya oge nurutan ngalayakeun kagiatan gotong royong sadesa. Hatur nuhun pamirsa, sakitu wae warta anu tiasa didugikeun ku simkuring. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan oge janten motivasi. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.